Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, subscriber dongeng Mang Cecep Gorbacep anu satiasa tuhu manco di payunan HP-na sewang-sewangan di mana wae ayana dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng rarabi pinanggih pati bagian kaopat. Ieu yasana Bapak Entang Sumarna. Satu acan dipedar ia dongengna sakumaha biasa ka pamirsa anu name sumping ka ieu channel tong lali klik tombol subscribe na, like na oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorbacep di share ka pamirsa anu sanesna. Teras dina masing-masing deskripsi video aya tombol toko Mang Cecep Gorbacep eta oge tiasa dititenan. Mudah-mudahan aya produk-produk anu sapagodo sareng pamirsa sadayana. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Aduh, tobat Gusti. Aduh, diijoh kokoceakan cerik sarta aduh-aduhan. Sedang Pak Jamal pok nyarita bari rek ngejat. Ijoh, rasakeun mun teu dibikeun anak anjeun atawa anak anjeun eueuh dina poe isukan tan wande diberesan nyawa anjeun ku kami, ngarti? Kituna teh bari berebet Pak Jamal lumpat keluar. Rek neangan balad-baladna, mukur neangan ati. Tarpi, wis ja, uned. Pak Jamal gegeruan. Euy. Iya Pak. Iya Pak Jamal kuring mah. Aya euy, si ati teh. Teu aya, teu kapendak. Kurang asem sugan mah. Kadari heula. Cuk Pak Jamal ngageruan balad-baladna. Aya naon Pak Jamal? Iya naon Pak Jamal? Nutiluan lompatan nyalamperkeun. Keun hantep montong ditareangan euy. Tapi kukuring geus diamanatkeun ka indungna ka si Ijoh. Namun isukan si ati teh nyampak di imahna. Tan wande si Ijoh dipodaran kukuring. Satuju. Cuk nutiluan bariting aracung leungeunna. Tah lamun satuju kana maksud kuring, marane kudu jadi saksi poe isuk datangna ka imah si Ijoh. Namun kebenaran si ati teh nyampak di imahna, disumputkeun atawa kabur, kumarane tiluan teu meunang henteu, kudu dipodaran si Ijohna. Malah sakalian jeung si Karna oge bereskeun, montong dihirupan, lantaran bisi ngabela ka pamajikanana, ngarti? Ngartos. Tembal nu tiluan balad-baladna teh. Syukur, ade geus ngalalarti mah. Ayo ayeuna mah tong loba dicarita, urang baralik. Mangga. Abdi tiluan sejang iringan, tembal balad-baladna. Sarta bring barali kalamburna. Pak Jamal pada ngagondeng ti ditu mah pada ngawal ku murid-muridna. Sajigna Pak Jamal katut murid-muridna teh atih kaluar tina dapuran eurih nu jarangkung turu buni. Sagala caritaan Pak Jamal katut baladna ku atih kadenge kabeh. Ya Allah, tobat teuing Pangeran. Kumaha atuh ari parantos kieu hirup abdi katungkul ku pati. Ngejat salah, teu ngejat salah. Atih ras kanu jadi bibina lamun manehna teu balik ka imah bibina pasti dipergasa ku Pak Jamal sabalad-baladna. Bibi, kumaha atuh Bi? Abdi teu tega ngantunkeun bibi nyalira di bumi. Pasti bibi nyorang balai ti jalma nu angkara murka. Antosan Bi, ceuk atih dina sajroning hatena terus manehna lempang bari culang cileung sieun kanyahoan ku nu rek jahat. Cat manehna unggah deui ka imah kasampak bibina keur nyegruk cerik bari nyuuh dina palupuh. Memang teu sabarang disiksa ku Pak Jamal
manehna teh can ngejati dinya. Atih buru-buru ngarontok ka bibina beri ngomong di barengan cerik. Bibi, ya abdi bi tobat teuing kutan dugi ka korban sadayana. Teung teuingeun Pak Jamal. Gelis anaking kamana bieu teh nyai. Teu kapanggih ku si Jamal jeung sabalad-baladna. Bi Ijoh nanya bari ngagabrug ka Atih. Abdi nyumput bi kalarasan teu kapendak. Tembal Atih sorana pegat-pegat da dibarengan ku semegruk cerik. Syukur gelis, alhamdulillah, muji syukur bibi ka pangeran. Dugi ka nyai tiasa lolos, teu kengeng digadabah kahormatan kuno angkara samodel Pak Jamal. Sok kaditu geura nyumput deui sing buni, poma ulah nembongan bisi dikakalakeun. Bibi, abdi moal nyumput, abdi moal bade ngejahati bumi bibi. Tembal Atih beri nyuuh dina lahunan bibina. Naha gelis, naha moal make nyumput, kapanyai uninga ka angkara murkaan Pak Jamal. Kumaha lamun engke nyai dipergasa, tur digadabah kahormatan, hiji kawanitaan. Bi Ijoh bari netep ka alona Cipanon Rambai maseuhan pipina. Abdi terang bi kana sagala ancaman Pak Jamal. Upami abdi enjing teu aya di bumi bibi, pasti nu bakal kengeng balai teh bibi. Dipergasa ku Pak Jamal sareng sabalad-baladna. Gelis anaking. Perkara bibi mah montong di pikiran. Sanajan nyorang ajal da geus kolot, tapi pikiran diri nyai hiji budak ngora sumedeng parawan. Lebar temenan upama nepi ka kudu diruksa kahormatan ku lalaki samodel kitu. Omat gelis kudu ngagugu ka bibi, geura jig ngejat ka jauhna, ulah cicing di dieu. Bi Ijoh keukeuh nitah ngejat ka alona lantaran hariwangeun. Moal bi, abdi moal ngejat di dieu, kantun kumaha engke bae, kangge ngabela kahormatan abdi, sareng kasalametan salira bibi. Satekah pola abdi bade usaha, Atih tetep teu tegaeun kudu ninggalkeun ka bibina lantaran bisi dipergasa ku Pak Jamal tea. Anaking bibi teh lain teu percaya ka hidep, tapi nurutkeun syariatna ge kapan nyai teh pangawakan awewe. Rek kumaha ngalawan nu sakitu jaragjagna tur lalaki. Jabati kitu kapan eta teh kawentar hiji jawara nu lain lawaneun. Kan tenan upami diemutkeun kadinya nama sanes oge pilawaneun abdi. Nanging abdi oge bade ngatur hiji tarekah nu sakinten tiasa ngangeunahkeun hate anjeunna. Disagigireun milarian tarekah kangge kaluar tina bahaya kungkungan anjeunna. Atih bari netep ka bibina. Kumaha piakaleunana atuh gelis. Tong seueur emutan bi, kantun kumaha abdi bae. Bibi teu priyogi uninga kana naon-naon nu bade didamel tarekah ku abdi. Nanging tangtos ieu teh hiji jalan nu luyu tiasa nyalametkeun ka urang. Syukur atuh gelis nganu poma bibi mihapekeun teh sing bisa ngajaga kasalametan jeung kahormatan ulah no gencang. No gencang kumaha bi? Kasebut no gencang teh nyaeta ulah nepikeun ka kieu saumpamana tina kusabab ngabela kasalametan kahormatan dikorbankeun. Eta teh no gencang malah langkung dibenduan ku nu kawasa, atawa kusabab ngabela kahormatan jiwa dikorbankeun, kasalametan teu dijaga. Kahayang bibi mah ulah dugi ka kitu teh. Dua-duana nage sing pada dijaga wae. Insyaallah abdi sing dugi ka tiasa kitu. Sadayana sehat bibi bade diperhatoskeun, nanging saupamina bade no gencang teu tiasa dipertahankeun duanana. Kangge abdi suka milih ajal tibatan kedah kabenangan kahormatan mah. Dodoh teuing anaking, syukur hidup geus bisa milih-milih mana nu salah mana nu bener dipilampah. Memang ku bibi teu bisa disalahkeun deui, kitu kuduna ari hiji wanita nu nya-nya nyakal kawanitaanana. Kudu sanggup ngabela kahormatan diri sorangan, khususna umumna ngabela kahormatan para wanita sakur nu kumelip di alam pawenangan, sok sumawana nu aya di wewengkon negara urang. Laras pisan bi
mudah-mudahan tiasa dugi kanu dimaksad ku bibi sareng ku abdi. Atih bari nyusutan Cipano nu ngalembereh dina pipina. Didoakeun pisan geulis, mudah-mudahan Allah nang tayungan kahidep siang wengina. Urang teh da puguh teu pisan aya pentaeun tulung. Maklum mang hidep ge moal kuat ngalawanan kaangkaraan Pak Jamal. Kawantu itu mah loba balad-baladna. Jeung loba pangaruh dunyana. Urang mah sapira jelema leutik. Teu harta teu harti cuk Biijoh. Hatena mah teu weleh-weleh palalaweureun sok sieun poe isukan datang deui Pak Jamal jeung balad-baladna. Niat ngaroga hala kahormatan alona sanajan alona geus pasti nyaritakeun bisa ngabela diri. Jigana pikeun sapenting eta mah moal pareum-pareum kasieun jeung kahariwang nu aya dina hate Biijoh jeung Nyi Atih. Urang kocapkeun ayeuna nyaeta kaayaan Pak Jamal. Pating raringeus ting jaligrah leumpangna ngagararedig amarah mudigdig awak ngedegdeg beungeutna masih keneh geuneuk kawas besi atah belum. Tandana yen Pak Jamal masih keneh can pareum kaambekna. Di jalan santasna ngajorag ti imah Biijoh Pak Jamal nyarita ka balad-baladna. Ayeuna mah kieu kuring rek badami jeung maranehnya. Sumuhun mah Pak Jamal, abdi mah tiluan sejang ngiringan bae. Tembal Tarpi sarta baturna. Kulantaran ayeuna di imah kuring teh tangtu nyampak mangkana. Tak sakalian sina leuwih gumati, leuwih nya hayangna nepungan alona ka kuring. Daya lian sing sieunan ku urang sarerea. Bejakeun ka manehna lamun nepi ka si Atih leungit sarta sanajan aya berijeng teu daekeun dikawin ku kuring. Pasti nu bakal korban mangkarna jeung pamajikanana. Tangke mun geus dikitukeun ku urang, manehna leuwih-leuwih bakal maksa ka alona. Ngarti saudara? Oh, ngartos satu Pak Jamal. Kan tenan eta teh hiji pakarang nu ampuh pikeun urang. Supados Pak Jamal kalaksanakeun ngadahup sareng Nyi Atih nu geulis. Tah ayeuna mah hayu. Teu sabaraha lilana deui Pak Jamal jeung balad-baladna geus nerepi ka imahna mangkarna kasampak keur ngobrol jeung Mang Misnan nyaeta bujang Pak Jamal teh. Tah geuning Bapak Jamal sumping. Kumaha hasil tiasa ridoon pun Allah teh cuk mangkana barang nempo Pak Jamal jeung balad-baladna daratang. Pak Jamal jeung batur-batulna baraeud sok sumawana Pak Jamal mah meni bangun pikasieun datang pulutat polotot bibir manyun serta muril-muril kumis nu kawas sanggadulang giler panona ka mangkarna. Atuh mangkarna bati pupuring kakan we bulu pundukna bakat ku sieun jeung kagetna lain rumayan nempo Pak Jamal jiga nu keur nafsu malah balad-baladna ge kabeh jiga keur narapsu. Jebrud Pak Jamal megatkeun tali bedog tina cangkengna. Plak bedog jeung sarangka-sarangkana digolerkeun dina meja hareupeun mangkarna. Peneleng panona kawas heulang ruyuk beureum Mang Misnan ge meuni calangap ngembang kado beri mata simeuteun nempo kalakuan dununganana kitu. Gek Pak Jamal diuk dina bibir meja nu keur disanghareupan ku mangkarna. Nyaho anjeun kana kabingung jeung kambek kuring. Pak Jamal bari ngagedor meja ku peureupeuna atuh mangkana meuni ngarenjag. Komo Mang Misnan mah dadak-dadak ngadegdeg. Sumuh, oh teu terang tembal mangkana bari ngadegdeg. Bener anjeun teh nyaho kana kabingung jeung kambek kuring teh? Pak Jamal sakali deui bari muncerang. Sumuhun, teu terang sun tembal mangkana. Wah, bodoh. Cek Pak Jamal bari ngagedor meja leuwih titarik. Atuh mangkarna meuni tarik ngarenjagna sedengkeun Mang Misnan tiguling tina korsina. Aduh, gan Mang masoak gan ulah tarik-tarik teuing gegedorna atuh. Kumaha pamipun Mang murag ya jantung keh. Cek Misnan bari konehal hudang deui. Korsi dibenerkeun gek diuk deui. Ayeuna rek nanya ka si Misnan. Nyaho kana kasus jeung kambek kami? Pak Jamal malik ka Mang Misnan nanyana. Sun, terang sun, tembal Mang Misnan bari ngadegdeg. Naon, jeung sebutkeun? Duka sun,
Tembal Mang Misnan bari netep ka Pak Jamal. Teu nyaho maneh teh? Sumo teu langsung. Tembal Mang Misnan. Pak Jamal ngangkat bedogna cileger dibebetkeun kana meja bari nyentak. Bodoh. Curalit Mang Misnan ti jengkang deui jeung kursi-kursina. Aduh, halang ieu. Aduh, kumatak sarowak Mang mah sakedeng deui we. Mang mah bisa-bisa kana ceurik geura. Kohol tuda, cuk Mang Misnan bari cengkat ngahudangkeun kursina. Misnan, kulan. Tembal Mang Misnan bari ngahormat. Maneh bodoh keneh, teu nyaho kana kasusah nu jadi denungan. Teu nyaho kana kabingung denungan. Jang naon maneh bubujang di kami ha? Pak Jamal maneh ngacir-ngacir bae curugna malah hampir antal-antal we kana irung Mang Misnan. Atuh Mang Misnan calangap ngudag-ngudag curug Pak Jamal jiga nurek dicapluk. Nanaonan curug kami. aduh bihan nih pemirsa. Nanaonan curug kami rek dicapluk. Manawi teh juragan nyandak among kapun Mang. Boro Mang teh cacalangapan da resep tada teuing resepna upami ngegel curug juragan. Maneh masuk lulucon nyaho kana kasusah kami teu? Pak Jamal bari mesat bedog diasongkeun ka Mang Misnan. Ento gan cek mangge teh tadi henteu. Mang Misnan bari pupurungkutan sieun dikadek ku Pak Jamal sedang balad Pak Jamal tiluanana marolotot ambak ka Mang Misnan. Dengekeun ku marane duaan antara Mang Karna jeung maneh nya Misnan. Sumo mangga. Mang Misnan bari nyembah. Tengetkeun nya. Sumo mangga. Mang Misnan nyembah deui. Karti ku maneh Misnan. Pak Jamal bari merotot ka Mang Misnan. Sumo kahartos. Naon kahartos teh ha? Sumo dukasun. Tembal Mang Misnan bari nyembah deui. Kurang asem, sugan kudu dikadek ku dewek ha? Pak Jamal bari muncrang ngamangkeun bedogna. Aduh, alah, yung. Mang Misnan ceurik kukusekan dina lampit. Kunaon maneh teh Misnan? Aduh, ku juragan dikadek. Ai, can bak acan kakarage erek. Ai, can bak acan kakarage erek. Ta acan sun. Bada atosan we atuh cerikna ge. Ari ta acan mah manawi teh parantos bak. Mang Misnan bari hudang deui teu sakara-kara. Si kasebalan sugan mah keur jiga cocodot modal teh. Dengekeun heula. Mangga sun, ayeuna mah pun emang teh bade ngupingkeun margi parantos warag. Parantos warag kunaon naon ha? Ku bandu juragan sun. Si kurang asem teh. Dengekeun. Tapi awasnya maneh ulah nyarita ti semet detik ieu sabab ngagokan bae ka kami. Sumo mangga sun. Mang Misnan bari tungkul mani ngeluh. Mangkana kanyataan anak gagal rencana kuring teh sabab buktina anak anjeun atawa alo pamajikan anjeun kalah kabur ti mah kitu deui pamajikan anjeun kalah bebeakan ka kuring ngahina basa. Ayeuna anjeun kudu tanggung jawab. Sumuhun jadi pun alo teh kabur mangkarna bari tungkul. Nya ta ayeuna anjeun daek teh daek kudu ngabuktikeun caritaan anjeun tadi ti borang. Nyaeta anjeun rek mulung minantu ka kuring. Kuring teh nyaho nanaon. Nyaho dikawinkeun we ka alo anjeun nu ngaranna teh. Di mana ieu gagal? Kali neumbleulkeun di anjeun. Sajabat ti hutang-hutang kudu dibayar ayeuna-ayeuna. Anjeun pasti korban nyawa. Ngarti Mang Karna? Mang Karna mani ngajak-jak hatena mani ngarenjag dumeh ngadenge ancaman kitu ti Pak Jamal mangka dibejaan yen alona kabur boa-boa moal bisa kapanggih deui. Jawa boro-boro sanggup ngebuktikeun atawa henteu? Ceuk Tarpi pipiluhun muncrang ka Mang Karna. Eta masun nada salantos wae. Wirehna ku abdi teh panginten kada dipilarian heula.
upami parantos kapendak mah sumangga teuing malih daekon teu daekon oge ku abdi dipaksa bade didahupkeun sareng bapa. Tembal mangkarna bari sumunu ngadegdeg. Tak syukur lamun sok boga kasanggupan kitu. Ngan awas lamun jalir poe isuk pas sore. Alo anjeun eueuh di imah anjeun nyaho sorangan. Pak Jamal bari mundelik. Dengekeun ku anjeun karna cuk Wisda bari nulak cangkeng hayang ka alam kududungan atawa ku guruna. Mun teu bukti di wajahku dewek. Uned oge tetinggalan ngeluarkeun omongan sugal. Tah ayeuna kieu lantaran tadi ge purah nganterkeun surat teh Mang Misnan. Ayeuna hade mangkarna neangan ati dibarengan ku Mang Misnan. Tapi lamun geus kapanggih kudu boro-boro laporan ka kami nya Misnan. Pak Jamal bari ngareret ka Mang Misnan nu keur tungkul. Kadenge Misnan. Mang Misnan can rek nembalan keneh bae tapi tetep ngeluh. Kadenge kumaneh Misnan? Pak Jamal kadua kalina Mang Misnan masih keneh can nembalan. Ai, kadenge caritan kami teh Misnan. Pak Jamal beuki pusingon. Tapi kekeuh Mang Misnan can nembalan wae. Pak Jamal telenyang nyamperkeun sungutna ditompokeun kana ceuli Mang Misnan bari ngagorowok. Misnan, kadenge kumaneh? Misnan. Sakitu tarik bari ditompokeun oge Mang Misnan teu daek nembalan. Pak Jamal ngambek cebet Mang Misnan ditajong bobokongna. Atuh mending ngarenjak bari pepelangkingan. Aduh, alah, nah dunungan teh ku telengas teuing, ing. Mang Misnan nyengir bari ngurutan bobokongna. Nah ditanya teh atuh teh nembalan ha? Dah sanes lepat pun emang lepat juragan. Nah naon kasalahan kami teh ha? Kapan saur juragan pun emang ulah ngomong kari-kari ayeuna dilepatkeun cing mana nu kedah dicepeng ku emang. Nah pun emang nu lepat atanapi instruksi nu lepat kohol tuh da mang mah cuk Mang Misnan bari mundelik ka Pak Jamal. Ulah ngomong sotenan lamun kami keur ngomong maneh kudu jempe. Lamun ditanya mah maneh kudu buru-buru nembalan. Kitu, belet. Cek Pak Jamal. Tak iya nu mawi lepatna teh kan. Jadi jelas sanes kelapatan pun emang eta mah. Nah, sanu salah. Pak Jamal nanya bari melotot. Juragan nu lepat. Nah, atuh instruksi teh kirang lengkap tadi mah. Mangga emutan ku juragan. Ayeuna juragan nyaurkeun kitu sotenan. Yen emang ulah ngomong upami juragan nuju nyarios diimplik-implikan upami ditaros kedah nembalan ta eta mah ayeuna. Ari tadi kumaha aja kami teh ha? Kapan sarua kitu? Sanesun sur juragan teh kieu geuning dengekeun tapi maneh ulah nyarita ti semet detik ieu sabab sok ngawokaan ka kami. Kitu kapan sur juragan teh? Geura mangga saha tanu lepat kohol tu dak mang mah. Bisa wae maneh. Geus tong kalaka ngomong wae. Ayeuna mah jalankeun perintah kami. Hasil dipersen, teu hasil diberesan tah nyawa teh. Cuk Pak Jamal bari nulak cangkeng. Manggasun wantun sabaraha nyawa pun emang. Mantok sia suka sebelan. Bisi ditampiling ku kami. Ayo aring dituan. Jeung mangkana tengan ati. Karepi pamajikaneun kami. Pak Jamal kacida ambekeunana. Kakara Mang Misnan dibarengan ku mangkarna ti tuturubun turun ti imah Pak Jamal. Sakitu dina kaayaan ti peuting moek mongkleng buta rata hese ngutekeun curug-curug acan. Iya dibikeun dikawin teu dibikeun dipaksa. Tong disebutkeun Ki Jamal lamun anjeun nepi ka teu daek mulung minantu ka kami. Pak Jamal bari muril-muril kumis baplang. Sae Pak, urang sami-sami ngantosan dinten enjing we. Tantos enjing ku abdi dituluan diselidik ka imah mangkarna. Nah nya ati teh parantos aya di bumina. Nah teu acan. Ceuk Kitarpi bari tiluanana gugek dariuk dina kursi teu ngabaredega kawas tadi lantaran mangkarna jeung Misnan geus areuweuh. Nya bener. Ayeuna mah urang pada nunggu di dieu.
pira aku si ati nepi ka teu daek ka kuring padahal nu sakieu jagona loba duit loba balad naon deui ka susah. Pak Jamal manijeng lelenggakan sagala. Tabuh tilu peting mangkarna jeung Mang Misnan kakarana nepi ka imah nu kasampak di imahnya eta Atih jeung bibina masih keneh can sarare kabantu pikiran soak bingung hate berwit ati kakeueung rejeung kasieun taya pisan papadana. Tah geuning den Atih masih keneh aya di bumi pajar kabur teh, ceuk Mang Misnan bari ngelol tina panto. Kamana Mang Misnan? Nah anjeun teh rek nangkep ka kuring. Pek ayeuna kuring tangkep ku anjeun. Sabab anjeun teh pakacara Pak Jamal. Den sanesun Mang mah tuh da ka dieu teh sareng tuang rama tah ieu. Ceuk Mang Misnan nu teu sabaraha antarana lolomang karna unggah ti golodog. Diijoh purelang ka mangkarna bari pokna. Tah ieu lalakina nu geus nyieun kariweuhan teh teu boga cedok jeung pikiran hayo anak batur dipake narohan hutang. Kelanan ijo ulah sok waka nyarita kami heula nu bakal nyarita ka maneh, ceuk mangkarna bari nyampeurkeun. Pek rek naon rek ngolo atawa rek maksa teu sudi najis anak kami mah kudu dibikeun ka manusia nu biadab kitu. Omong bi ijoh bari molotot. Cicing heula ijoh mangkarna muncreng keheul keur mah tadi tas kabur pengacian rek diancam ku Pak Jamal sabalad-baladna. Calik-calik wae bi sawios bade nyarios naon Mang ku abdi bade dikupingkeun. Mangkarna oge gek diuk silaan dekak kitu deui Mang Misnan meni mendeko gigireun mangkarna. Nu matak akang buru-buru balik ka imah taya lian iwal ti arek mere hiji bongbolongan pikeun kanu jadi pamajikan jeung kanu jadi anak. Buktina Atih kieu bongbolongan ti akang khusus pikeun kanu jadi pamajikan heula. Urang teh kudu bisa mawa diri sangkan selamat, hartina kudu daek ngelehan maneh tong sok saruana jeung nu geus-geus aya kanyataanana jelema sahao kadua gaplok nu bengal dilawan bedang. Eueuh hasilna eta teh jo anggur mah matak nemahan celaka. Cing atuh da urang teh geus kolot matak naon Pak Jamal di mikahayang ka anak urang tarima we ulah dipungpang naon kaheseanana naon karudetanana. Nah aku ijoh make teh ditarima kabogana cukup malah beunghar jelemana diarajenan ku deungeun-deungeun. Cing pek gara pikiran naon kakuranganana Pak Jamal. Lah berat beunghar sugih mukti ge teu aya gunana ari kalakuanana saperti kalakuan hewan mah teu suka teu hayang boga minantu kanu angkara murka bengal basangkal kitu. Tembal lebih ijoh bari kurawed. Ari di papagahan teh nah moal nurut kanu jadi salaki ijoh. Mangkarna bari molotot. Moal pantes we da di dinya mah dicocok ku kajo di bibita kudunya lain kitu ya ari neangan piminan tuan. Diijoh bari ngadelekan ka mangkarna sedang Atih masih keneh balem. Nu kumaha deui atuh ari ulah nu kitu mah bodoh geuning maneh mah ijoh. Ieu mangna ari neangan lalaki ulah darapon gede harta bandana luhur kuta gede dunya paribasana tapi kudu neangan teh pangheulana mah budi basa tur akhlakna nu bener nu bakal ngangeunahkeun hate pamajikan di mana geus jadi ngarangkapna. Nah lamun dikawin ku Pak Jamal moal ngarasa ngeunah hati beh gedongna beh sawahna lega beh leutna ngajajar kitu deui duitna loba. Ku bodo sakitu we hirup mah ulah sok bodo. Batur mah pupunjung pupuja ka ditu ka dieu hayang loba dunya teh hayang hirup senang jeung beunghar. Kari-kari ayeuna urang rek dibere pirijkeun nah maka sok embung ceuk mangkarna. Harta banda teh kudu kasartaan ku budi basana tingkah paripolahna kakara bisa sampurna
Ari pakeun Pak Jamal mah lain wae jelema tapi hewan nu ngabogaan kedok manusia. Da buktina kalakuanana blag we hewan daek maksa mirusak awewe nu lain hakna. Cing nah jelema kitu rek diarajenan bae tetep ceuk diijoh. Waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.